jeung aki-aki bager. Karya Usep Kami. Wilujeng ngadengkeun. Aya hiji manuk campurileun mindeung hibeurka kumageran. Pang-pangna kadeukeut imah leutik. Padukan hiji aki-aki jeung pamajikanana. Eta aki-aki estu bager. Someha handap kasor nya sasama kasuk ka sasatulan. Di buruanana aya tangkal kersen. Leubet buahan. Sisi-sisi narea rumpun saliara. Campurileun beuki pisan antara buah kersen jeung saliara asal. Atuh manehna beuki betah we nya. Ucra-acra dina tangkal kersen kana tangkal saliara. Geus seueuh barang makan eunteup deukeut tempat aki-aki dieu. Atuh campurileun sepen pisan ka aki-aki. Mongga datang sok dibagiakeun di hiak-hiak. Di suguhan saaya-aya gendang atawa cau. Terus duaan mancang karana. Campurileun ucra-acra ka ditu ka dieu bari maceo. Aki-aki jonjol kaprak-kaprak bareng gawe. Nganyam diri atawa nganyam parabat dapur. Bang Sadi aya kan? Boboko hihit jeung sajabana. Jualeun kan beuteun. Wanci murid campurileun gancang pulang ka panumukana di leuweung. Hiji poe kawas sasari campurileun datang ka imah aki-aki. Tapi taya nu ngabagiakeun. Kawasna aki-aki keur iang kamerana jauh. Barang coe dina gantar pamoyan ujug-ujug habok aya nu neugeuh. Sing koreng nini telenges nu geus kita diganduleuh. Nini nu sapopoe goreng budi merengut jamedut daya kaegar kamarah lain. Beda jeung salakina, aki-aki dibaget teh. Peunang sia manuk bangka maneh teh. Nini nafsu pisan. Pangatuk campurileun dipaksa dicekekeun. Sret, letahna diteuk-teuk ku beso nu geus dibawa ti tadi. Lung dialungkeun ka luaran pager. Cor sia mantong, awas mendatang-datang deui ka dieu. Keur maruwas jeung nyeri, campurileun ngamoan papan. Untung gancang eling. Kelebeur hibeur kalauna. Sajajalan ceurik, teu nyangka bakal manggih nasib sia kalingitan letak sapotong. Atuh lapur teu bisa baceo. Meunang saminggu campurileun nyerekam dina sayangna, teu bisa ka mana-mana. Ngadaguan letak cager. Barang makan kapaksa keulapan. Aki-aki ngarasa kalengitan. Biasana ari datang di panenggaan campurileun sok ngapangkeun. Nyencre dina pager atawa nyencre dina dahan tangkal kersen di buruan. Ninina, tuh Nejo, campurileun datang tadi. Aki-aki nanya ke pamajikan, "Kugan apa lu?" "Nyaho," jawab Nini judes. "Purunah ngurus kitu patut, ngurus pagawean di teu anggeus-anggeus." Lantaran anggrek, aki-aki kapaksa indit ka leuweung. Rek nyangan sobat, sajajalan di buru. Campurileun, kamana geuning ngajeun? Amplek-amplekan teu datang. Ieu aki kareungitan. Kitu jeung kitu, ti isuk nepi ka sore, isukna indit deui. Kabeneran campurileun geus cager, geus bisa disadari. Sadengen sareng aki-aki gancang ditebal. "Aduh aki watir teuing, leumpang jauh maniriku. Bakat usaha kapuring, untung geus nyampak susuguh." Handapeun kiara badag, tempat campurileun nyayang aki-aki ngalusan. Ngarasakeun angin tiis yang diliwir, ngarasakeun kabunga panggih jeung sobat. Ka aki-aki campurileun teu betus perkara kalakuan Nini. Cukup ku bebeja gering. Nyaan aki-aki disuguhan segala rupa. Bumbuahan nu aramis jeung parelem, bonggorusan nu ngempros geunah. Malah basarek mulak. Dititah milih hadiah nu geus ngahaja disayagikeun ti tadi. Mangrupa dua barang kaheng. Nu hiji cepuk leutik campurinik, nu hiji deui peti badan dihias di alus-alus. Ah, nu leutik we, hampang mawana. Ongko ka dieu teh lain rek neangan
balina ditawaran si hayang menang hadiah. Rek cepuk atau peti?